Ke. Deka mana? Deka mana, Kang? Rek salat subuh, Ustaz. Puguhan di tengah aja, aya perlu ka Mang. Perlu naon, Sep? Ieu teh nyari hate, Mang. Duh, Dari hati ku naon kurang duit. lain diputuskeun ku awewe. Nu penting mah orang mah soleha, nya ka urang, nya ka keluarga, bisa naremakeun kekurangan masing-masing. Stres ku naon di dinya, Mang? Ya hidup mah kudu nikmati, dibawa enjoy. Meta stres. Ke. Deka mana? Kela. Deka mana, Kang? Rek salat subuh, Ustaz. Kela. Cik, hari salat subuh sabaraha rakaat? 3 rakaat tuh, Pak Ustaz. Aduh. Moal bener ieu mah. Oke tuh. Geus mal bener. Balik. Kaditu. Balik, Ustaz. Kaditu balik. Astagfirullah. Aya wae. Kang, rek mana ya, Kang? Eka masih di salat subuh. Kela, Kang. Ari salat subuh sabaraha rakaat, Kang? Ya 2 rakaat itu salat subuh mah. Kela aja. Ya. Cek Akang teh. Salat subuh 2 rakaat. Nya 2 rakaat itu salat subuh mah. Saya awan 3 rakaat. Kita balik deui ke Ustaz. Dasar jalan keur-weureu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning Asep. Sok calik. Damang, Alhamdulillah, Mang. Duh, aya naon tara-tara ti sasari ya? puguhan di tengah aja, aya perlu ka Mang. Perlu naon, Sep? Ieu teh nyari hate, Mang. Duh, Dari hati ku naon kurang duit. lain diputuskeun ku awewe. Duh, Lu kitu-kitu wae geus kawas lain lalaki Asep mah. anger we, Mang. Ari nyari hate mah nyari Awal mah hate. loba keneh. Sakitu boga wajah sakitu ganteng nepi raku eleh ku awewe nyeri ku awewe. Aku gitu nama Mang anger we aya nyari mah nyari. Mun bisa mah we teh balik deui lah ka di dieu. Oh gitu. Ke. Keheula tuh. Daek mun dibere pelet di dinya. Nyandae katuh Mang. Aya carana kitu. Aya di dieu sok sanajan saeutik bacaan tapi ampuh. Oh gitu. Heeh. Oh cik mana atuh Mang lah. Meh balik deui si eta teh ka Ieu urang. babacaanna teh nya mun bisa mah da bari itu tapi teu nanaonnya apalkeun we nya. Oh Mang sok lah. Bismillahirrahmanirrahim diresepkeun we heula nya. Bari turutan nah hate gitu. Mang. Deuleu si banteuleu, di deuleu teu mantak weudeu, di soreang hayang keneh. Nini balik ka parawan, Aki balik ka bujangan. Mangka welas, mangka asih ka awak aing tah napa lebah asih ka awak aing nya. Pusatkeun pikiran jeung niat urang rek narik saha, nah maanah atawa maonah. Oh gitu Mang. Gampang. Saeutik gini. Saeutik. Tapi macetnya ieu bacaan aya pantanganana, terutama dina bacaan Nini balik ka parawan, Aki balik ka bujangan, ka hade eta tibalik macana. Lamun tibalik bisa fatal akibatna. Kata kumaha kitu Mang. Ya coba ane ku Asep balikeun eta kata-kata Nini balik ka parawan, Aki balik ka bujangan, coba balikeun. Berarti parawan balik ka Nini, bujangan balik ka Aki. Tah patalna teh lamun dibaca na tibalik bisa ngakibatkeun wajah didinya bakal kariput sapada harita bahkan leuwih goreng patut tibatan rupan wayuna. Waduh. Dan, deka mana? Sep.
Eta dek ka warung, dinya dek ka mana? Hanya biasa we di dia mah. Kak, ngomong-ngomong, aya beja di dinya dek nengan calon pipajikan lain. Nya puguh ieu teh Sep geus bosan hirup sorangan wae teh. Ulin-ulinan geus warareg. Hayangna mah geus aya nu ngurus ieu teh. Nya atuh, da di dinya mah geus mejeuna kudu kawin. Umur geus cukup, gawe geus boga, nek naon deui atuh di dinya mah dan. Nya puguh kolot oge geus nita kawin ieu teh. Pajarkeun mah hayang nimbang incu. Emang geus aya can calon pipangajikanana? Puguhan ieu teh can aya masih kena neangan Sep. Oh gitu. Nya, Ngomong-ngomong nu kumaha di dinya dek nengan calon jang pamajikanan teh? nu penting mah urang mah soleha, nya ka urang, nya ka keluarga bisa naremakeun kekurangan masing-masing. Nya alus atuh ari kitu mah dan. Tapi ya ulah neangan pamajikan mah anu bisa neangan duit sorangan, bahaya sia eta teh. Nya bahaya kumaha Sep? Nya alus atuh, namun pamajikan pinter neangan duit mah bisa mantuan kekurangan salaki nambah-nambah jang kabutuhan. Justru rugi dan mun boga pamajikan nu pinter neangan duit mah Rugi kunaon Sep? nya rugi atuh dan. Di mana wae engke urang rek nyimpen duit, bohna dompet, bohna saku calana, kadang-kadang dina handapeun batage sok kapanggih, kedah pinter paneangan duitna. Aduh, ieu pagawean geus numpuk ieu. Asa teu beres-beres, matak jadi stres jadina teh. Matun, kenaon? Ieu puguh keur ngerjakeun tugas loba pisan ieu Sep. Stres kunaon di dinya mang? Ya hirup mah kudu nikmati, dibawa enjoy. Meta stres. Tah puguh pagawean ieu tuh matak ke stres kumaha, jadi jangar kana sirahna oge. Atuh gampang mang, tugas geus numpuk mah. Tuh kudu dibawa stres sagala. Emang didinya boga kitu surusina cing kumaha. Nya boga atuh. Ya tingali. Tuh nya geus teu numpuk ayeuna mah. Kieu carana mah lain matak beres atuh, kalaka beuki nambah stres ka di dieuna ge. Aduh.